Assalamualaikum. Bi. Assalamualaikum. Punten. Assalamualaikum. Bi. Waalaikumsalam. Ya tuh. Bi. Punten. Marana euy. Hari esugan. Patona muka itu. Bi. Punten. Tah, iya geuning. Ini tadi ya. Malam-malam begini. Duh, si Imi memahami abdi di dieu tadi keketrok wae. Sugan teh halare we sugan punten kawagel ieu mah. Lah sia teh Bumina Bu Jamilah gitu. Saya mandi Jamila. Angkus ya. Abi Udin di Makassar, Ibu. Nudin. Dari Makassar. Udin di Makassar. Saya Nudin. Nyah, kumaha Ibu we lah. Bade Hasanuddin arek Jainuddin mangga teu sawios. Masuklah. Masuk. Tabe. Terima kasih, Pak. Ya. Hendak mengapa Zainuddin kemari? Apa ada amanat ayah sebelum meninggal yang harus disampaikan? Teu aya sih Bi, abdi ka dieu nya hoyong silaturahmi oge. Isin sabenerna mah. Kan tenan bade namut artos ya teh 100.000 kangge uih ka Makassar. Ya, Kalau begitu, lama Zainuddin tinggal di sini? lami henteu nama kumaha aya nu nambutkeun artos 100.000 eta mah. Baiknya dibicarakan dulu dengan penghulu adat suku Mande. Begitulah cara kami menerima tamu di sini. Terus terang, Ngan ieu Bi punten abdi teh kur gaduh 5.000 na Bi ieu. Nya disimpen heula bae ku Ibi janten 100.000 mungkin nya enjing gentosan. jangan salah paham Zainuddin. Bukan maksud minta piti dah. Menta piti kumaha pan duitna ge teh 5.000 narek menta piti Bi. Ngan isukan lah namun menang 100-200 mah dibere lah ku bae teh teuing. Cuma Mande takut. Tak mampu menjamu tamu. Minumlah dulu. Entah minum caina bisa eutik ah.